Mak, ge di aya-aya muntos datang anak-anak nanyaraba. Mak, aya bosenna ka kuring ngamanja najan kuring geus darewasa. Mak, saban wengi ngadoa pikeun anak-anakna ning bagja. Pantes Gusti moal ngahampura ka kuring lamun can dihampura ku emak. Aya naon di diri emak, aya naon di sampean emak. Hampura abdi mak.